menafkahi, merumahi, menasehati, menumpaki. Eta hukumna naon? Wajib eta urang. Lu katalar ti urang mah eta we nomor 4. Kita disebutnya malam Jumat berkah, poe Jumat berkah, nah malam Sabtu teh berkah gitu. Menumpaki. Benar? Ingat teh eta we. Kada malam Senin malam Jumat, karena malam Senin malam Jumat itu tuh berkah. Pertanyaan orang, iya malam Jumat teh berkah bagi orang yang beramal baik. Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Qala khalqul dzikri. Wa qala atu wa hiya majalisul halal wal haram. Kaifa tashtari wa kaifa tusalli wa kaifa tuzakki wa kaifa tuhajju wa kaifa tankihu wa kaifa tutlaqu wa ma asbaha dzalik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, parantos ngadaw di junjunan paduka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu ilma wa'malu bih. Ta'allamu guru anjeun da diajar anjeun sadayana al ilma kana ilmu, wa'malu terus amalkeun para anjeun sadayana bihi kalawan eta ilmu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, parantos ngadaw junjunan paduka alam sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma wa kunu min ahli. Ta'allamu diajar arajin sadena atau guru anjeun sadayana al ilma kana ilmu, wa kunu jeung kudu jadi bukti aranjeun sadayana min ahlihi tina ahlina ilmu. Ieu tilu hadis nerangkeun tentang kemuliaan, kehebatan, keistimewaan ilmu jeung ahli ilmu, oke jeung majelis ilmu. Jadi hadis teh nerangkeun hiji tentang hebatna majelis nu dipake ngaji. Kedua nerangkeun tentang orangnya pribadi yang mencari ilmu. Katilu nyeritakeun amal. Bangsa-sayana adalah mengamalkan hasil daripada tina thalabul ilmi. Hadis nu kahiji Rasul ngadawukeun junjunan sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dauman tunna idza ra'aitu, di mana anjeun ningali riyadul jannah, patamanan surga, riyadul jannah. Paduka Rasul nyebatna ka majelis ilmu teh disebut riyadul jannah. Masya Allah. Farta'u, di mana anjeun naringali atawa anjeun teh cenah ningal patamanan surga, farta'u maka anjeun kudu linggi ka eta naon? Eta tempat anu dimaksud ku junjunan Rasulullah. Maka para sahabat tumaros, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Nu mana cenah Rasul coba seorang anu disebatkeun patamanan surga teh. Maka ada junjunan qala khilqatul dzikr, anu mana dia tempat teh disebutna riungan, anu mana riungan teh nuju eling asa ka Allah ka Rasulullah. Ya otomatis lah keur ngaji mah pasti eling asa eling ka Allah 100%. Bahkan bisa karasa keimanan urang itu karasa naik turunna iman teh tatkala urang dina waktu thalabul karasa urang. Jadi ku ngaji mah bodoh jadi ngalegaan gitu. Tadi nu bodoh sakitu jadi naon? Bisa lebar gitu. Perasaan mah da urang teh teu bodoh-bodoh teuing gitu. Begitu asup ka majelisna, ka majelis ilmu teh bodoh teh jadi ngagedean. Jadi pengakuan orang ahli thalabul ilmi anu pertama bakal ngarasa bahwa diri kita tuh banyak sesuatu yang kita tidak tahu.
Makanya tatkala urang hadir di majelis ilmu jalmi nurek ngaji wae lurus anu bener-bener niat sejat tolabul ilmi paniatana wae paniatana ieu maka ku Rasul sajal minu niat can bukti hadir ka majelis karaki lamun teh penting pengajian niat ajam lah berarti nya dari ngaran niat kudu muktaronan bifi'lihi satu pekerjaan yang dibarengkeun jeung naon pagaweanana seperti orang rek ka Bandung bari ngaleng ka suku teh niat kan hari kieu ngomong isuk cenah abdi marek ka Bandung lama azam paling terdekat karena pagawean itu disebut naon seperti orang tahun depan abdi rek munggah haji eta lain niat kakar disebut naon azam tak kuboga pikiran kitu wae dina tolabul ilmi eta si jalmi ku Allah geus yuhsyarul mar'u biqadri niatihi saha wae jalmi anu ngagaduhan paniatan anu hade maka jaga di akhirat seukuran besar dan kecilnya orang tersebut punya keniatan baik maka Allah akan satukan mereka di akhirat dengan orang-orang baik. Sekecil niat anjeuna ke waktu di dunia itu waktu di alam dunia gitu misalnya nya sakedik itu engke di akhirat kalau bakal dihijikeun dengan orang-orang tersebut makana himmah kana ngaji teh kudu nomor hiji atuh da ulah teu nanti ulah teu ngaji teh mah eta leutik eta himmah ngaji eta gitu leutik manya ku Rasul jeung ku Gusti digedekeun ai kurang deh naon berpengaruh moal berpengaruh tidak akan berpengaruh karena besarnya tolabul ilmi fahalanya tolabul ilmi bukan hanya untuk sah lain cek urang lain cek Gusti jeung cek kakasih Gusti Sayyiduna wa Maulana Muhammad makanya kita mati dalam keadaan untuk mencari ilmu wa yasmulu bi mauta syahid. Orang tersebut itu adalah orang mati syahid. Kenapa disebut mati syahid? Anu ngaranna mati syahid jelema anu maot dina dalam pembelaan agama. Apakah orang ngaji tengah bela agama? Jelas. Agama itu tidak akan kuat kalau orangnya bodoh. Maka akan dikelabui di dalam hidupnya itu dengan setan anu mana setan ieu bisa mawana ka jelema teh aya anu mantep pialuseun pikeun jalmi anu nyaho makana ilmu maka manehna wau jeung setan teh orang-orang ahli ngaji itu ahli ilmu warau jeung setan kenapa harus wau jeung setan karena Allah ngadauh innasyaitana lakum aduhum mubin ketahuilah bahwa setan itu adalah musuhmu yang nyata. Pertanyaan orang kan gampang, lamun urang hayang salamet tina tipu daya setan, hayang salamet. Lamun urang teu jeung setan kira-kira salamet mah. Wah. Seperti urang sieun ku maung atau sieun ku or. Tapi teu nyaho bentuk orai jeung maung. Kira-kira urang salamet moal ku orai ku maung. Moal aya maung geus hareupeun di dieu urang teu nyaho. Sugan teh orai paling-paling nyaho teh geus naon? Geus dipacok. Sarua. Kita yang selamat ku setan teh orang harus kenal jeung setan. Bagaimana cara mengenal setan? Apa dengan cara bentuknya? Aing mencara dengan bentuknya orang ku jelema geus katipu. Sorban 7 meter kopiahna naon? Udengna sagede ban kerege kita tidak mungkin akan ka anjeunna teh naon? Sudah tidak mungkin. Anu bisa katipu eta dengan akhlak perilaku. Oh balas setan ieu lah. Nah, dina kitab diterangkeun ku Rasul taki sifat setan, taki teh sifat setan. Teresep ka batur teu puguh-puguh sifat setan kitu nya. Boga rasa diri asa pangbisana eta sifat setan. Kitu nya teu ngagungkeun ulama jeung aulia di saluhureun urang eta sifat setan. Tidak berasa bertanggung jawab terhadap yang dia bawahinya itu pun setan. Banyak lah. Itu nyaritakeun sifat. Nyaritakeun sifat. Dina kita bicaritakeun.
tingkah laku setan. Berarti kalau kita tahu tingkah laku setan, terus itu tingkah laku tersebut masuklah misalkan kamu baturan orang, berarti itu setan. Secara sifatiah laisa bid berarti iya setan teh. Jadi bungkelek setan teh sama. Ada pasti jelema teh. Itu ngabungkelek setan. Red ngabungkelek setan teh. Anda makan saya apa? Ngabungkelek setan. Itu gimana teman? Ngabungkelek setan. Jadi orang ahli ilmu teh tak terang eta. Itu. Terang. Jadi orang ahli ilmu itu tidak akan mungkin tergoda dengan setan. Kenapa? Dia tahu sifat setan. Orang hanya sementara beribadah gitu nya. Salat diputing teureun, tahajud teureun, puasa teureun. Tah ini disebutkeun goreng, tapi kebanyakan karena dia tidak tahu setan, lalu setan datang, maneh tong salat wae, maneh geus ahli surga. Ieu kaula teh pangeran maneh. Eureun sih kalau pasangan teh. Kusabab teu nyaho sifatna. Loban kitu. Ki Ahmad Sadek anu baheula ngaku naon? Ngaku nabi. Saya tak puasa geus moal ka udah kurang banyaran. Dahar henteu hees henteu. Kan urang tong hees hungkul. Bener. Eta si eta unggal puting, hees henteu. Terus wiridan alus, nya wiridan alus lah. La ilaha illallah. Tamprok jeung jelema. Itu diputing teh hees di borang antara dahar. Dari dinya niat mah alus panena teh harita teh. Kitu nya. Begitu datang pakai jubah, sebutkan uluk salam segala bisa uluk setan uluk salam itu. Assalamualaikum. Hei Ahmad Sadek. Kaula teh anu disembah ku maneh. Cek Ahmad Sadek. Oh iya Gusti teh datang. Itu. Ngajiri Gusti nanti. Aya naon Gusti? Maneh ku kaula ayeuna diangkat nabi nu terakhir. Lain Muhammad nabi terakhir. Maneh kudu ngaku. Wah, aku na habis koplok. Mana-mana ngaku na. Si bengok. Ngaku kok ngaduna ngaguna. Tertipu henteu? Tipu. Amalna halus henteu? Halus. Nu dibaca halus henteu? Nah itu. Satu kelemahan orang yang bukan ahli ilmu. Ahli ilmu itu tidak harus jadi kiai. Ahli ilmu bukan. Ahli itu mengenal gitu. Mengenal apa yang disampaikan Allah, yang disampaikan Rasul, juga mengenal tentang sesuatu yang dilarang oleh Allah, juga yang dilarang oleh Rasul. Dengan ilmu itu orang tahu mana nu halal, mana nu haram. Dengan ilmu inilah saya punya tongkat kalau berjalan, orang misalkan mau menyeberang tadi itu dina seberangan hiji, nyata make awi teh awi hiji, dihandap cai gede, gitu. Untuk menyelamatkan orang di neta seberangan, otomatis orang guru boga naon? Pegangan. Itulah yang disebutkan naon? Pegangan. Jadi orang teu boga pegangan malah kagok atuh. Gitu. Maka banyak orang beribadah tepat jeung usul fikih. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malahu mardudatun la tuqbalu. Maka usul fikih sampai wani menerangkan fa kullu man gitu. Fakuluman sahawai coba surah. Fakuluman sahawai jalmina. Nya rek pejabat, rek masyarakat, rek nu luhur, nu handap, nu bengkok, aya teh nu bulut, nu gepeng, nu geulis, nu goreng, nu angis sabangsa midamel naon wae parentahan Allah, baik yang wajib atau anu sunnah atau amal-amal mahdhuf atau amal ghair mahdhuf. Sementara di dalam pengamalannya kita tidak tahu cara yang benar yang dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'malahu mardudatun la tuqbalu, maka amal yang dia kerjakan akan kami tolak surah. Nauzubillahi min ininya. Lamun urang rek ngomongkeun salat hukumna wajib. Neangan ilmu mah naon? Leuwih wajib. Lecek santri mah lapat Hasan jeung Ahsan. Hasan jeung lamun hasanun alus ngaji mah ahsanun leuwih naon?
lamun ninggalkeun ngaji kobihun gitu, kobihun goreng gitu ya. Lamun urang na teh karena ngaji teh cek paribasa daek teu daek lah gitu nya gitu. Anu tara mah akbahun. Jelek alus mana? Goreng jelek jeung lebih jelek. Nah, itu seperti itu. Jadi di nanti lapada hasanun jeung ahsanun gitu nya kajalmi eta lamun dina hukum wajib salat gitu nya urang tatkala rek ngidamel hiji amalan ieu teh hukumna teh misalna gitu nya hukumna sunnah ta elmuna mah wajib. Siga nikah hukumna kumaha? Sunnah. Rek ka mana-mana ge hukumna sunnah. Lamun urang teu kawin doraka mah moal doraka kumaha bi ilatihi al hukmu yaduru ma'illatihi, maka tatkala seseorang meninggalkan nikah itu dengan catatan waktu harita elatna anjeunna nuju kagok ngaji rek namatkeun nalar gitu nya deuk namatkeun nalar misalkeun nalar teu loba gitu salakeun 100 deui aya istri datang ke hayang dikawin misalkeun kira-kira salah teu urang sok ku kamir ditikah tunggu abdi boga talareun teh 10 nanti 10 juz deui. Ji lah man. Pas diberes 10 juz karena lalu sadeu manehna maot, berarti manehna teu nikah. Dosan teu. Karena hukum nikah teh jadi 5. Itu berdasarkan berdasarkan keadaan. Al awwalu hukum nikah eta sunnah. Limanis tato'a minkumul ba'ata falyatajawwaj gitu. Hukum nikah itu yang pertama sunnah oge ka jelema gitu nya anu geus boga bekal. Aya urang mah ingat bekal teh geus kerja, geus boga duit. Boleh lah. Masuklah eta oge jadi syarat gitu nya. Ba'ata itu boleh bisa menjadi syarat tatkala kita mau menikah sudah punya bekal minimal orang geus kerja gitu. Tapi yang terpenting tadi teh aya bekal bisa dihukuman wajib dina nikah. Nyata cara dina ibadah pernikahan sesuai anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumaha sebagai tanggung jawab suami itu sebelum nikah harus terang orang. Bagaimana tanggung jawab kita sebagai suami terhadap istrinya? Bagaimana lagi tanggung jawab yang hukum wajib? Kan hukum wajib eta. Menafkahi istri lahir maupun batin hukumnya wajib. Merumahi istri hukumnya wajib. Menasihati istri hukumnya wajib. Menumpaki istri hukumnya wajib. Itu orang mau apal teh nomor 4 teh unggul. Menumpaki. Mane urusan heng eta wis. Aya 4 teh geus goblok itu aya 4. Hiji kewajiban teh aya 4. Hiji menafkahi teh lamun teh mah pamajikan teu boga beas yang cari beras teh bukan istri tapi suami. Ya mah istri teh mah pamajikan urang itu boga baju di bajuan ku saha urang. Itu kewajiban itu harus tahu sebelum nikah. Bisa nu can anu nikah dia gitu. Boy, iya. Macam iya. Menafkahi, merumahi, menasihati, menumpaki. Eta hukumna naon? Wajib eta urang. Anu katalar teh urang mah eta we nomor 4. Kita disebut teh malam Jumat berkah, poe Jumat berkah, nah malam Sabtu teh berkah gitu. Menumpaki. Benar? Ingat teh eta we. Kada malam Senin malam Jumat, karena malam Senin malam Jumat itu tuh berkah. Pertanyaan orang, iya malam Jumat teh berkah bagi orang yang beramal baik. Tatkala dibalikkan kurang malam Jumat itu tidak jadi berkah bagi orang yang beramal jelek. Ahli ngaji teu kadinya. Semua hari itu baik, semua malam itu baik, semua jam itu baik. Dimanapun berada kita itu dalam keadaan tetap berpegang amal baik we. Itu jadi bijak hukum nikahna kumaha? Sunnah kok. Tapi niangan ilmu naon? Wajib. Masya Allah. Terus istri oke ya di mana rek nikah teh nu mantak di dituna ge judulna ge thalabul ilmi
faridatun ala kulli muslimin wal. Jadi lain ka urang wungkul tah ka calon oge gitu. Ilmuna teh wajib. Maka minimal sarua tadi teh lalaki kewajiban opat hiji wajib bernafkahi, wajib merumahi, wajib menasehati, wajib menumpaki eta opat lah. Bisa katalah loba teuing cekelena nasan. Oh. Istri oge sarua aya hiji. Aya opat. Apa yang harus dilaksanakan yang menjadi kewajiban bagi istri? Istri wajib bakti. Kasaha bakti? Ka laki. Geus kawin mah kudu ka salaki. Lain ka indung mapa. Jadi wajib bakti ka saha? Kumaha ngaran bakti? Apa saja yang diperintah suaminya selagi perintahan tersebut tidak bertolak belakang dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka istri wajib berbakti. Jadi bakti teh cek bahasa orang mengabdikan diri kalau urus ujung rambut jeung kutuna ka handap ujung dampal jeung rorombeheuna kabeh milik akang teh. Itu wajib bakti ka saha? Kedua wajib menuruti perintahan salaki. Gimana salaki ini tah kieu bisa ngambil nanti minta anu teh selagi perintahanana naon henteu bertolak belakang jeung aturan Allah Rasulna, maka istri ieu harus kenal mengenal nu ieu kudu meh kawin. Jadi moal kaget gitu geus kawin. Wajib bakti ka salaki, wajib menuruti dan wajib mematuhi larangan salaki. Tapi wajib mematuhi anu kaopat wajib ridho ditumpaki. Kudu sarua. Jadi lamun opat jeung opatan jadi naon? Kudu sarua. Wajib. Itu wajib ditumpaki. Menerima. ridho wajib itunya. Ridho ditumpaki. Pan aya nu teu ridho dihukum zina kan. Dari ka suami pun tadinya lain ngomong jorangnya. Lamun salaki ayeuna menumpaki istri, sementara istri itu sampai nikah dia masih membayang-bayang orang lain. Jadi ai kituna jeung salakina itu ai dina hate gambar salaki tetangga. Tidak boleh. Termasuk suami, awas aja. Yang penting aja kita. Termasuk suami. Ai nu ditumpaki pamajikan sorangan, ai dina banget gambar gambar si masukkeun gambar Ayu Ting Ting teu meunang. Dosa. Teu meunang eta. Oh gitu. Makana satu dilarang hukum urang gitu nya loba ningali istri yang bukan muhrim itu kenapa? Takut nalika jima ka bawah. Hukumnya itu kayak Zina lah hukum. Entak cek aing ngaji tuh, aing mentak sununa. benar kan ganti. Kebodohan kan. Lain namaan pinter. Urang teh pan boga rasa teu dosa we ka pamajikan. Dosa ulah lamun urang. Gitu. Bener nya? Aya nu ditumpahkan pamajikan tapi beungeut dina hate gambar pamajikan tetangga. Ini yang jadi masalah. Karakandengnya gitu. Wah, geus boga anak 5 karakandeng. Surat tobat atuh urang itu mah. Itu. Tah hukum nikahna kumaha? Sunnah. Tapi mencari itunya, gitunya, sebelum nikah hukumna wajib. Maka tatkala asup kana rumah tangga aing geus siap naonna, aing geus siap alatna mah lamun aing datang kieu kana naon? Sakira-kira jadi ngaruksak ka orang ya tinggal kurang itu. Itulah ilmuna gitu. Itu hukum nikah. Hukum sunnah teh kanu kumaha cek. Hukum sunnah teh kanu geus aya bekal. Ya urang mah bekalan teh. Mentak tong salah datang picalonan. Lu ditanya teh. Di mana jam? Henteu nanya. Geus nepi ka mana nyangan ilmu nikah henteu ditanya. Ai gawe di mana? Sabaraha gajihna? Kita ditanya teh. Abdi mah cenah. Ada mulai iya cenah abdi mah. Teh ngukur jalan Bu cenah. Cemitoan teh alhamdulillah. Berarti cenah ngukur jalan mah pegawai agraria. Langsung diterima ku sa. Cemitoan kudu daek cenah.
Iya mau pegawai nu gede gajina pada mah agraria. Mana jujur padahal. Nganggur jalan aduh. Jual dikawinkeun yang menang sami teu ngantor-ngantor. Cek mina bitohan teh. Nah, hajang cenah. Cenah ujang mah ieu cenah mun pan abdi serius jujur abdi ka kamar. Pan abdi betul ngukur jalan. Naon ngukur jalan teh? Ngukur jalan teh cenah PLL pemuda luntang. Goblok. Jujur padahal mentak. Udah luntang. Model ajengan hayang boga minantu teh nunggu bisa maca kitab ai manehna mah nyirian maca kitab. Jadi hayang jadi memang boga minantu ustad ai cirina manehna boga bisa ustad teh anu loba kitabna. Pas kadenge wah cenah. Keur neangan piminantueun anu loba kitabna. Ai budak nu kasantren karak sabulan. Di kobong teh dibungkusan kok bata ubin kuna teh ku koran jajalkeun di duku. Asup ka omah. Assalamualaikum. Pas ningali kitabnya Gus tanda. Gus mah. Ieu cenah piminantueun cenah. Kitab nokot loba kieu. Teu ingat kana keterangan tak? Nah teh la tahkum bi kasratil kutub alima wala tahkum bi qalilil kutub jahilah. Janganlah kamu menghukumi orang yang banyak kitabnya pintar ngajinya, juga kamu janganlah suudon kepada seorang tidak punya kitab seperti kitabna bodoh orangna. Ai manehna mah nu loba kitab eta naon? Ustad. Tuh ditanya deui. Asa cenah jadi minantu mama? Mangga cenah. Ya mangga we sih teh wedan. Begitu geus kawin gitu. Geus kawin itu nanjang kitab di seueur-seueur tahun kayak kitab teh ngaranna. Oh iya cenah sadayana ngaranna kitab Batalubin. Batalubin. Pan hampir mirip jeung I'anatul Talibin. Hampir mirip jeung Nahayatul Jin. Padahal eta Batalubin. Tab naon cenah Batalubin asa karak ngeuning mama dengan aji 3 detik baheula karak. Ngade muhun cenah. Ini dibungkusan ku abdi teh cenah bisi kotor cenah. Kitab Batalubin. Pas dibuka teh nyawe bata we jeung naon. Makana urang cek ayeuna bahasa ayeuna tong ningali castingna. Walaupun aya dina kaidah hukum bidzahir wala takum bisarair. Bolehlah kita menghukumi lahir ulah hukuman anu teu katingali gitu. Urang tapi urang tong menjadi meyakinkan karena penampilan boleh lah gitu, penampilan. Tapi kalau penampilan mengada-ngada, komodi ada itu penipuan. Kalau penampilan sayana, itu penampilan kejujuran. Gitu. Seperti itulah misalnya. Itu sunnah itu. Hukum nikah nanan? Sunnah. Aya hukum nikah wajib. Kenapa jadi wajib? Berdasarkan elat. Karena elat bisa menentukan wajib, bisa menentukan sunnah, bisa menentukan haram. Sesuai jeung di keterangan al-hukmu yaduru ma'illatihi. Hukum muter jeung naonna? Jeung elatna. Karena elatna seperti ini, maka hukumna ka dieu mah jadi model istri nu teu keur head jeung nu head. Gitu. Ya keur istri nu head mah pan teu meunang salat. Gitu. Dilarang salatna. Bahkan manehna mah kudu niat moal salat moal ngaji. Selama dina keadaan head. Padahal sholat itu bisa ditinggal karena keadaan elatna ieu head, maka ieu keur nu head istri kudu niat moal sholat manehna. Kudu niat moal sholat. Selama kurun manehna keur kaya naon? Head. Eta nikah bisa wajib. Nu kumaha cenah nikah wajib teh? Anu acan kawin hees bareng, dahar bareng. Walaupun tidak kelihatan dia berlaku seperti anu diharamkeun. Itu ijtihadan karena hukum fikih ya orang beribadah teh kudu ijtihad. Artina ijtihad teh kudu hati-hati. Maka lamun diantep ku indung bapana cenah kitu nya budak urang dibawa ulin ka 3 peuting tan faidin ka ditunah es bareng jeung sabangsana tatkala anakna berbuat yang dilarang oleh Allah najan bapana keur salat tahajud angger diteplok ku dosa. Sabab ieu hukumna dayus. Ngantep anak bermaksiat itu benar. Seperti ngantep salaki istri tembong aurat. Nauzubillah min.
Nah, sementara tukang sholat bisa mengenal eta luar biasa. Sementara tukang ngaji, tukang tahajud bungkul, minta ditahan bisa mana? Oh, eta wajar. Kalau orang beribadah bisa ketipu ku setan. Da dongeng lagi geus aya ti Rasul kapungkur. Itu cek setan kami wani keneh ngagoda itu tukang sujud jeung sholat. Daripada kami ngagoda ieu tukang hees. Punten saya tukang hees di dieu. Itu digoda tuh ku setan, tapi heesna boga naon? Boga ihram. Nu itu mah aja gue apa nih nu sholat teh keur nyeureub ka pangeran namanya teh sieun kaula teh sieun kanu sholat jeung sujud anu sholat jeung sujud bari teu nyaho nu disujudana jadi teu atur teu pas dina aturan nu diparentah ku Allah jeung Rasulna kami teh sieun ngagodoni babari mentak pantas urang malin Allahu Akbar dina sholat Allahu